Ya meskipun di sawah, kembali lagi kita di sawah dengan acara ngaliwat lagi. Dua tilu. Halo guys, ya ada orang ke sawah deui jeung Kang Sedia arek ngaliwatnya. Tuturkeun keseruan orang ngaliwat ayeuna. Ayo guys, tuturkeun. Di mana? Di sawah di Bataan. Guys, pemandangan tuh mantap gitu. Ngutuk-ngutuk HP ngebucin wae di sawah oge. Dia nanti keur ngaliwat deui. Tapi kurtiluan ngaliwatna. Da Kang Abah Berod keur ngasuh heula bieu teh. Si Raden keur gawe. Jadi urang kurtiluan si Oga. Sateh si Holid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabaraya orang Cileunca khususnya umumna subscriber lah pokoknya mah. Iya. Urang teh nanti edisi ngaliwat deui jeung si boga channel ieu si Entis Sutisna. Tauhid urang teh kuatkeun. Mutawana mah suatu mah waktu lah. Nya. Jadi mata kunaon Kang Bro pusing gegedena teh kitu ayeuna zaman kieu da pusing gegedena jelas asli Jelas pisan pusing pokona. Mata kuni Kang Bro pusing teh kumaha atuh da karasa lah ku sararea pusing gitu. Nah, mending ini ayeuna orang kasaungnya jadi orang masak-masak heula. Ini video Jadi orang ayeuna kasaung arek masak-masak heula maturan si Oga di ditu karunya soalnya sorangan guys. Kang berarti jadi ayeuna ya di saungnya dinuturkeun jadi ente bareng gitu. Jadi enak sampak di saung dengan saya orang ke saung. Orang langsung ke Kang Berod, orang cenah titah ngacaprak Kang Berod. Oke guys, tingalikeun ngacaprak Kang Berod kos kumaha. A few moments later. Welcome to my channel yo Bapak Tisna Sutisna. Kembali lagi kita di sawah dengan acara ngaliwat lagi. Nyatu bersama. Ya meskipun di sawah musik nanti ngaliku atuh. Nah, kita mana musik yuk? Udah ulang gue tidak mah. Tuh, coklat bos di sawah mah. Jadi meningkan yang di sawah genah tiis ceuli herang mata. Belum murmul boleh. Di mana teh Kang Berod ngarokok nu gesok? Ayo nama tuh. Pusing coklat. Iya. Maria oh. Atau kurang udah kumaha tuh kekayaan mah ipu. Tapi sakya ge alhamdulillah disyukuri. Urang masih kena diberi sehat, nikmat bisa kena dahar udul sakege alhamdulillah. Anugerah yang terindah teman ya sehat, anugerah yang terbesar tuh sehat bro. Lain naon jadi gitu teh orang teh nyakieu lah ya sing nama orang tos lah orang iya lah yang ninyula kopi dah pusing ya tuh ngopi mah kieu sok ngacaprak teh parubuh teh geuning lah aing lah tah ayeuna bageun olah kopi nya sedia
Bapak security keur ngucek. Tuh biasa menu mah teu jauh jeung jengkol asin. Orangna mah aya tambahan kangkung nu matak tuh nuh. Wona. Cing. Oh. Campura we bah dia ngadaeukeun bah. Tah. Oh ieu mah hiji. Siapa tuh persiapan iang nama dia mulang yo itu nu gaduh saungna itu. Tapi peso. Bapak Haji. Nah, ya si ganteng kalam teh ya si penjahat kelamin ya awas ya. Oh, ya teh kalau iya mau kan talak baga we musik ya. Ya, Dede. Liwat tengah asak euy. Tinggal makan cenah ya. Mantap lah pokoknya mah. Habis makan lewat guys. Narundutan tuh ya. Pengoga kuatilang. Tukang berojong saya ribu. Nuh bray. Coba kangkung ya lah aing pusing. Ayo. Kang beron pusing. Ya bapak tegia tuh. Seribu kieu yo. Makan lewat bukan mah jengkol kangkung Ngos narundutan ning teler. Hehehe tarang baga mah duh. Karena jadi mungkin segitunya keseruan ngaliwat poe ayeuna. Mewah. Semoga kalian terhibur lah pokoknya. Tuh, naik sarare guys. Yang tegi siap-siap. Efek kangkung. Yo Kang Bero dia, efek kangkung bukan nama KB narundutan yo. Kecuali orang jauh-jauh kene.